طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil fattah, wassalatu wassalamu ala babil futuh, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وليا وكفى بالله عليما وكفى بالله نصيرا. أما بعد، فقال تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين تبركا وتعبدا بتلاوته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث أخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
Wa qala ba'dul ulama min bahril basit, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا أبدا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, segenap para alimil ulama, para asatidil qurama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis-majlis taklim, anu hampura tetiasa kusim abdi disebutan hiji-hijina, namun wa insyaallah tengirangan rasa hormat serta takdim sim abdi kasadayana, anu tentuna sangat diharapkeun doana kusim abdi. Urang doakeun sadayana para alimil ulama, sadayana para ustad, sadayana para guru, mugia sing dipasian umur anu barokah. Amin. Mudah-mudahan ilmuna semakin barokah. Amin. Santrina semakin nambah. Amin. Putra putrina saroleh tur sarolehah. Amin. Mudah-mudahan istiqamah berjuang dina agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang saya hormati, yang saya banggakan, yaitu Bapak Jaro Rahmat. Kapungkur mah eta pecina sok luhur. Jaro peluh, mah jaro peluh, jaro peci luhur. Urang doakeun mudah-mudahan ieu Bapak Jaro sing dipasihan umur anu barokah. Amin. Mudah-mudahan rizkina barokah. Amin. Mudah-mudahan jadi jaro anu siap berjuang dina ngabela agama Allah. Amin. Mudah-mudahan jadi jaro anu amanah. Amin. Jaro anu nyaah ka rakyatna. Amin ya rabbal alamin. Juga sama yang saya hormati, saya cintai, akhinal kiram, yaitu Kiai Syafaat yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah dan merdu. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita nanti mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan menjadi qari yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam hormat, salam takdim abdi sanggakeun kasadayana kaum bapak, kaum ibu, pemuda dan pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini mendapatkan ridha Allah, amin. Perkumpulan kita pada malam ini mendapatkan maghfirah Allah, amin. Mendapatkan rahmat Allah, amin. Sehingga kelak nanti kita ketika mati, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara, yang mana dalam hal ini yaitu di Guguluan, di Kokolotan, ku Kiai Diki beserta rekan-rekan. Tentunya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Orang doakan sadaya pengorbanan panitia, tenaga, pikiran, harta demi terselenggarana ia acara. Mudah-mudahan ya Allah, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda dunia hingga akhirat, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam istimewa, salam hormat juga kami sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan, yaitu Kiai Wasan dan beserta kiai-kiai yang lainnya, yang mudah-mudahan para rekan-rekan seperjuangan Allah selalu sehatkan badannya, amin. Allah sehatkan zahirnya, amin. Allah sehatkan batinnya, amin. Dan semoga tetap istiqamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut. Siap ngupingkan, siap ngadengekan, insya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan wengi ieu urang sadaya dianugerahi ku Allah, dipasihan nikmat ku Allah, iman wal Islam, sehat wal afiat, ridha wal inayah, sehingga dengan adanya begitu banyak nikmat dari Allah kita bisa berkumpul pada malam ini. Dan semoga perkumpulan kita pada malam ini merupakan suatu tanda, merupakan salah sahiji ciri bahwa orang teh sadayana hamba-hamba anu syukur karena nikmati Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda tercinta, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Habibanal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam Allah juga curahkan kepada keluarga Nabi, pada sahabat Nabi, pada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan akhirnya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu daramang, ibu-ibu calager, alhamdulillah. Bapak-bapak sarehat, alhamdulillah. Toska maklum urang hadir dina ieu tempat, urang hadir di ieu majlis ilmu, yaitu semata-mata untuk memperingati Maulid Nabi Agung, memperingati Maulid Nabi tercinta. Betul, betul. Lalu apa tujuan kita melakukan Maulid Nabi, memeriahkan Maulid Nabi hingga korban harta, tenaga, bahkan pemikiran dan yang lain sebagainya? Tentu tiada lain dan tiada bukan
kita semata-mata ingin mendapatkan syafaat baginda tercinta. Betul, betul, betul. Alhamdulillah, Bu, orang kampung Barengkok. Kumaha ieu asbabun nuzulna ieu kampung Barengkok? Mangga, mangga. Lumayan ngurangan semenit ke aing. Alhamdulillah, ieu urang kampung Barengkok mengekspresikan kabungah, ngadohirkeun kabungah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ia sangat sesuai yang Allah perintahkan, sesuai yang Allah anjurkan, yaitu dalam ayat suci Al-Quran dina surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pansemet amat maca Allah. Bu, lafdul jalalah ketika diucapkan dina lisan urang itu jadi ibadah. Ba'duhum ulama menjelaskan dina kitab I'anatut Thalibin jilid pertama sohipah ka-10 lamun sarua cetakan kitabna. Saur ba'duhum ulama hartina kieu mun bahasa Sundana mah saha-saha jalma anu ngamulazamah, saha-saha jalma anu ngabiasakeun zikir dengan lafzul jalalah Allah 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 77 kali setiap ba'da salat subuh. Sabar aja na, Bu. Ngelewat mobil bagi podo ibu-ibu mah 77 kali, maka eta jalma hirupna bakal dibere barokah ku Allah. Teu cukup ku amin ku diamal, Bu. Lamun dagang eta jalma bakal barokah dagangna, lamun tani bakal barokah tanina, lamun boga ilmu eta jalma bakal barokah ilmuna dengan sababiah wasilah ngamulazamah Allah 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 77 setiap ba'da salat subuh. Bahkan ieu lafzul jalalah Allah bagian daripada zikir thariqah Naqsabandiyah anu jumlah hitunganana yaitu 1000 kali, tapi nyata secara sir dina hate wungkul lain dina lisan. Jauh keneh urang mah nyacahkeun nyata zikir thariqah Naqsabandi mah puguh dikir biasa ge urang macak-acakan. Benar benar. Lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bejakeun ku anjeun Rasul, bejakeun ku anjeun wahai Nabi, bifadlillahi dengan fadl Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan fadl Allah?
Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ini ayat? Dalam salah satu tafsir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu kitab Tafsir Ad-Durul Mansur dina jilid katilu, bahwa Imam Ibnu Abbas, yaitu salah satu sahabat Nabi, salah satu santri na Kangjeng Nabi, bahkan pernah didoakan ku Kangjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, muga Gusti masihan ilmu pangarti ka nyata Ibnu Abbas. Tah ieu doa ti Rasul diambil ku para ulama, salah satu doa pikeun ngadoakeun anak-anak urang supaya terbuka dina tolab ilmu. Nah, ibu-ibu sok ngadoakeun ka anakna ibu. Cah para osok sapara telok. Tapi jujur sih, jujur. Doakeun tah ayeuna mah doana Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Imam Ibnu Abbas pernah didoakan ku Kangjeng Nabi tah doana Allahumma faqihu fiddin, sehingga dengan wasilah doa Nabi, dengan mustajabnya doa Nabi, seluruh kitab hadis baik kutubus sittah maupun kutubul asharah tercatat yaitu nama Ibnu Abbas sebagai perawi hadis. Bahkan Imam Ibnu Abbas mendapatkan gelar turjumanul Quran, sahabat yang mampu menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Lalu apa Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat bifadlillah wa birahmatihi? Bifadlillahi al-ilmu, nyaeta ilmu, wa birahmatihi, rahmat Allah didinya dina ayat, huwan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan penafsiran Imam Ibnu Abbas inilah, katakan olehmu wahai Nabi, katakan olehmu wahai Rasul, bejakan ku anjen Nabi, bifadlillah, dengan fadl Allah, yaitu ilmu dari Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Yaitu baginda tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab adanya Nabi, dengan sabab Allah ngalahirkan Kangjeng Nabi tinu ngajadi ibuna, maka falyafrahu, hendaklah bergembira orang-orang kampung Bareng. Kudu senang ketika mendapatkan ilmu, kudu senang urang teh boga Nabi anu sangat mulia, anu dimuliakeun kuno anu maha mulia. Alhamdulillah. Ibu bapak maaf dina kesempatan ieu para kiai ngamaknaan ayat ieu melalui salah satu kitab tafsir yaitu Durul Mansur. Karena dina masalah mengartikan ayat-ayat suci Al-Quran teu bisa sembarangan, teu bisa gagabah, teu bisa sakadaek, ulah nyata berdasarkan nyata polok sorangan tanpa berdasarkan tafsir. Karena diancam ku Rasul, anu mana ieu hadis Rasul termaktub dalam kitab Tafsir Munir jilid kahiji sohifah kedua, yang mana Tafsir Munir ini adalah karya daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Apa sabda Nabi dalam kitab tersebut? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa fi riwayatin man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sahabai jalmana anu ngamaknaan Al-Qur'an, anu nafsirkeun Al-Qur'an, entah ia santri, entah ia ustad,
entah ia kiai, entah ia ajengan, bahkan abiya sekalipun, manakala menafsirkan ayat suci Al-Quran berdasarkan logikanya, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka sarua baik sanajan kiai bakal dibebaskeun kana neraka jahanam. Alabatan jabati bae yang dikeprokan. Lanjut. Maaf kula ngomong gitu lain hewa ka kiai. Hartina orang sing waspada ngamaknan ayat suci Al-Quran, sing hati-hati nafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maaf karena tesaeutik di zaman ayeuna ibu bapak banyak dai-dai karbitan, penceramah harbitan, tuh pernah masantren, tuh pernah nyetak ngaji di pondok pesantren, can orang ngaji amil, can orang ngaji kitab Jurumiyah, can orang ngaji kitab Riyadul Badiah, diundang ke acara muluran, lain ngaji datang ke tempat muluran kalah lalagua di luar panggung. Bandrolna 10 juta, bandrolna 5 juta, mending dibikin ka kiai sakampung anu sok magahan urang nyaeta unggal minggu. Benar maka panitia maulid nabi ulah sembarangan bisa mah libatkeun para kiai supaya nyata ngundang penceramah eta anu bisa mere pencerahan ka umat, anu bisa nyata nganasehatan ka umat. Ya Allah ya Rabbi ya akhir zaman geus jauh tina jalur anu dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku hayang tenar, ku hayang laku, datang ka luhur panggung ceramah aya nu sampai ke kedengan sagala. Kagok mending mawa kasur sakalian ka luhur panggung. Aya anu nojeran panggung, uyuhan teu rubuh ini kana huluna. Benar. Lalu apakah itu akhlak Rasul? Apakah itu akhlak seorang dai yang dianjurkan oleh Rasul? Ya Allah ya Rabbi, miris ketika nyata para pencerah mana, para pendai nang sedemikian rupa nekumaha umatna, nekumaha masyarakatna. Benar. Al-Imamul Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya, papasadur ru'aya bipasadil muluk, wa pasadul muluk bipasadil ulama, wa pasadul ulama bistila'i hubbil mali wal jahi. Kardi tajan bu, tajan hartikan ulah. Papasadur ru'aya, ruksakna rakyat, acak-acakana masyarakat, bermoral nak masyarakat boga akhlak, masyarakat bermoral, masyarakat loba anu maling, masyarakat loba anu judi. Ieu gara-gara ruksakna pamarentah. Ruksakna pamarentah di DPR ngabadeg oknum DPR anu terlibat kasus judi. Benar. Banyak anggota DPR bahkan karek dilantik 20 poe geus kasergap di hotel nyabu. Benar. Wajar jeung munasabah rakyatna ruksak, masyarakatna ruksak, horenganan gara-gara pamarentahna geus ruksak. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama, ruksakna pamarentah, ruksakna para pejabat, ruksakna para penguasa, bipasadil ulama. Ini dengan disebabkan gara-gara rusakna para ulama. Jadi ruksakna ulama, ruksakna para pemerintah gara-gara ruksakna ulama. Sajumlah jermajruna maka kiai deui bae. Haju eta ruksakna ulama, ruksakna para kiai gara-gara naon? Bistilai hubbil mali wal jah, gara-gara dina hatena
geus dikuasai ku rasa cinta kana dunia kapangkatan. Manakala seorang ulama, manakala seorang kiai, manakala seorang dai dina hatena geus hukum dunya, maka geus moal mikiran hukum agama. Nu penting aing ngabadeg harta, nu penting aing ngabadeg duit, nu penting aing beunghar. Pan akur doang nu sentimen ki orang dia ka kiai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut. Makana Rasul jauh-jauh hari telah menyampaikan dalam sabdanya, sinfani min ummati idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua golongan daripada umatku, ketika dua golongan ia bagus, ketika dua golongan ia beres, ketika dua golongan ia ajrog, maka manusia ogeh nu sanesna bakal beres jeung bakal ajreg. Mana anu dua golongan tersebut? Al ulama wal umara, yaitu para ulama jeung para pamarentah. Manakala umarokna bagus, manakala kiai na bagus, maka masyarakatna oge bakal bagus. Alhamdulillah. Urang doakeun para ulama mudah-mudahan sing istiqomah ngamal dina ilmuna, amin. Mudah-mudahan para pejabat sing istiqomah dina ngajalankeun roda-roda kepemerintahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali karena ayat tadi, dengan pada Allah, dengan rahmat Allah, yaitu Nabi urang sadaya anu dina wengi ieu kurang diperingati maulidna adalah sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang agung, yang sulit untuk kita jelaskan alangkah baik akhlakna, tutur bahasana begitu sopan jeung santun. Namun sekalipun Nabi lembut, namun Nabi sekalipun sopan dan santun, tapi Nabi ketika melihat mungkarat, Nabi ketika melihat maksiat, Nabi ketika melihat Allah dihinakan, Nabi marah. Ulah iya jadi kiai lemah lembut bae, kudu bisa nempatkeun, kudu bisa mosisikeun. Bener teh Bo? Sagala ge kudu bisa nempatkeun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Contoh kieu Bu, ibu-ibu boga salaki, boga nu boga mah eta bobogaan salaki ibu-ibu panhu keheulan tenang bae tuh, supaya ulah ngantuk teuing bae ngaji. Nyen tamsil nyen contoh, lamun kacai nangtung, kondangan nangtung, jeceng bae atupan lain dina tempatna mantak ngisinkeun. bener aita mah nyaeta ngacengker di kamar jeung pamajikan atuh tempatna. Nah, wow, dusun amati orang dia nyurakan kula. Jauh-jauh datang ke di Surakanan. Lanjut. Jadilah manusia yang cinta karena Allah, benci karena Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maulid Nabi tentuna urang ngayakeun yeuh maulid Nabi tidak terlepas daripada ajaran para ulama salafus shalih. Di antara ajaran ulama salafus shalih yang madhabnya kita ikuti, berkomentar dalam tentang fadilah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu imam urang sadaya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa yang beliau sampaikan terkait tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman
wa amila ihsanan ba'athahu Allahu yaumal qiyamati masiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Teruskan ulah bo, teruskan ulah dasar laleles nanya gara repeh bae ibu-ibu. Ari ku kiai mah alhamdulillah geus kaharti, ku ustad insyaallah geus kaharti ku dibaca kitu bae ge. Ngeun lamun jadi ustad jadi kiai dibacakeun doang tadi teu kaharti mending eureunnan jadi ustadna. Ai ya lamun wakur ge kumaha tadina ya. Man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sahajal makna contohna ya urang barengkok ngumpulkeun dulur-dulurna ngumpulkeun tatanggana bahkan anu ti jauh ge di barejaan dikumpulkeun pikeun naon li maulidin nabi semata-mata pikeun ngagungkeun maulid nabi. Kemudian sanggeusna kumpul wahaya alahum to'aman dipersiapkeun kadaharanana aya kadaharan aya alhamdulillah ngan eta ayana kadaharan ibu bapak teu ujug nyata langsung aya begitu saja benar aya anu nyata sabulan keneh geus urunan bahkan aya anu 3 bulan keneh ururanan maulid aya tuh. Bahkan aya nu ti satahun keneh nyicil pikeun muludan ngan kieu kadang-kadang ibu bapak di lemur kula mah di ditu eta urunan muludan ditarget misalkan 200.000 atanapi 300.000 disampaikan ke masyarakat hasil musyawarah para kiai jeung para panitia. Biasana eta di lemur kurama anu pangheulana mayar anu pangheulana lunas nini pangheulana lunas jalma anu teu gablek salaki di dia kumaha di dia sarua 11-12 gitu jalma nu sugih kumaha pangpaneurina bari sarua deui jeung nyata randa mah wajar 200.000 bener wajar nini wajar 200.000 jalma sugih mobil gablek imah gedong sawah lega giliran urunan maulid hayang sarua jeung jalma fakir hayang sarua jeung jalma miskin teu gablek gaisin bener atuh coba kak ragap banget sing boga rarasaan bener ngomong hayang menang syafaat nabi diajak kana kahade gati-gati teuing kalah mah ngajak panco ka kiai hadirin wal hadirat rahimakumullah sahajal mayah ngumpulkeun dulur-dulur rapikeun maulid nabi dipersiapkeun kadaharan wa amila isanan diayakeun amal kabagusan alhamdulillah diayakeun pengajian alhamdulillah diayakeun nyata sedekah diayakeun santunan yatim leres ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'asiddiqina wasyuhada'i wassalihin maka balasanana pikeun jalma anu ngayakeun muludan jaganing pageto ketika geus terjadi kiamat bakal dihudangkeun ti kubur di mahsyar bersama orang-orang siddiqin orang-orang yang jujur bakal dihijikeun jeung jalma-jalma anu balalener wasyuhada'i bakal dihijikeun jeung jalma-jalma anu maut syahid bakal dihijikeun jeung jalma-jalma anu saleh di mana wa yakunu fi jannatin na'im ditempatkeun ku Allah dina surga naim alhamdulillah berarti urang barengkok ngayakeun muludan bagus tante teruskeun taulah siap neruskeun maulidan siap
siap ngadukung para ulama ngayakeun mauludan, siap takbir. Sallu ala Nabi Muhammad salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian dina ieu ngayakeun mauludan ibu bapak, maaf ulah sakadaek, terkadang aya di daerah Jawa mah Bu, pan ayeuna mah zaman viralnya, zaman viral, kedeng-kedeng TikTok, kedeng-kedeng YouTube, benar di salah satu tempat di daerah Jawa ngayakeun maulid Nabi, judulna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pengajian, lain baca marhaba, lain baca berjanji, tapi kalah orkesan organ tunggal dina luhur panggung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira cik urang dia eta nu muludan doang kitu endah dan teu? Henteu. Boh cik jarona cabokeun kitu mah cenah ge. Bener ieu. Yung hade ulah sampai palurah pajaroyeuh di kampung urang aya nu ngayakeun muludan doang kitu, lamun aya mending digotong dibalangkeun ka laut. Akor. Maka yuk kembali kepada ulama-ulama salaf. Ikuti ulama-ulama urang, ikuti kiai-kiai urang. Ulah sampai orang mengikuti jalma-jalma anu tejelas dina kailmuanana. Sebab tadi tuh muludan geh dangdutan, muludan geh organ tunggal bae. Ngahina amat ka Kangjeng Nabi. Benar. Ketika kita mengikuti ulama salaf, urang-urang Banten, benar, boga ulama yaitu anu sangat terkenal, anu sangat masyhur. Siapa? Yaitu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Dalam satu karyana yaitu kitab Madarijus Su'ud, i'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurabat wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'ah wa qiraatil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyati. Ketahuilah oleh kalian kudunya urang barengkok annal i'tina'a bahwa sesungguhna mentingkeun kana mauludan boga bebek jeung mulu, boga kotok jeung mulu, boga beas jeung mulu, boga duit jeung mulu, jeung muludan. Mentingkeun kana maulid Nabi min afdalil qurabat, ieu bagian daripada pangabdalna ibadah, bagian daripada taqarrub ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika yahsulu bi it'ami ta'am, jeung eta muludan kahiji bisa hasil dengan cara mereka daharan. Alhamdulillah. Aya kopina Bu, aya susuna, aya pan di dieu mah Allah. Lanjut. Bisa hasil eta muludan kahiji ku mereka daharan. Misalkan ibu balik ti dieu, lain ngeun ayana doang. Isuk-isuk ibu-ibu emak-emak dagang sorabi, dagang pancong, dagang pokona mah naon bae. Akhir aya mang santri sodakoh ibu-ibu misalkeun tah ka mang santri ataupun ka saha bae dina hate sejak maulid Nabi, hasil ibu ku kitu bae ge. Alhamdulillah. Dan selanjutnya wa qiraatil Qur'ani, muludan eta bisa hasil dengan cara maca Al-Qur'an. Bu sok maca Qur'an, sok ngaji Qur'an. Alhamdulillah. Maaf ibu bapak di zaman ayeuna, generasi muda, anak-anak orang ketimbang loba nyekel Quran, ternyata loba keneh nyekel HP jeung nempoan status batur. Benar. Sapoe mah ngopenan HP kuat, macaan status batur kuat, anu padahal eta macaan status batur teu aya jaminan bakal menang syafaat jaga di akhirat. Benar. Tapi maca Quran, Bu, anu jelas-jelas dijamin ku Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Anu jelas-jelas dijamin ku Rasul. 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 Anu jelas-jelas dijamin ku Rasul.
bakal nyapaatan eta Quran ka jalma anu macana. Ya Allah ya Rabbi, ku umat Islam geus loba ditinggalkeun. Bener Bu? Bener Bu? Ya Allah, yeuh ayeuna malam Jumat Bu. Malam Jumat salah satu kasunahan dina malam Jumat yaitu baca surat Yasin, baca surat Waqiah, baca surat Tabarok, baca yaitu surat Ad-Dukhan. Ketika orang dina malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan, maka eta jalma dibacakeun istighfar ku 70.000 malaikat dugikeun ka subuh ibu bapak. Ngan teu untung eta 70.000 malaikat mengampunkan dosa, mangmentakeun hampura pikeun satah pikeun jalma anu maca surat Ad-Dukhan. Mudah-mudahan orang sanepasan taufik hidayah ku Allah rajin maca surat Ad-Dukhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca ku aranjeun Al-Qur'an karena sesungguhna Al-Qur'an jaga bakal nyapatan ke setiap jalma anu sok macana keur waktu di dunia. Alhamdulillah ibu rajin maca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Bu sok menang sabaraha lembar sapoe? Salembar. Sabaraha Bu? Cenah sok ngaca. Mana repeh wae. Kulhu tilu bapak-bapak jujur. Kulhu tilu sarobe tage Al-Qur'an. Urang ieu hirup beragama Islam anu pedoman kitabna adalah Al-Qur'an. Di imah teu boga hancang ngaderes-ngaderes acan bener. Padahal minimal orang nyata setiap mantas salat salembar, mantas salat salembar, mantas salat salembar. Berarti lamun setiap mantas salat salembar sapoe sapeting menang 5 lembar. 2 poe menang nyata sajuj. Akur itu akur. Akur gitu akur. Lamun nyata 2 poe menang sajuj berarti nyata 2 bulan tamat Al-Qur'an. Bener teu? Bener teu? Iya mau kerdaek mau beuh sakali tungkul 3 juz. Satahun teu ngaji-ngaji. Anu kitu aya. Geus alhamdulillah ku kitu bae daripada ngemlengteun sama sakali. Bener teu? Mun bisa mah urang mudawa mah biasakeun maca Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, muludan teh di antara nabi hasil dengan cara ku maca Al-Qur'an. Datang ka imah ibu buka Al-Qur'an, maca surat naon bae, ayat naon bae. Sejak Maulid Nabi hasil Bu gitu bae ge. Bising urang rek urunan mah teu gableg, bising urang rek urunan mah teu boga. Lah rumasa abdi mah teu cara doang batur. Geus buka Al-Qur'an, maca Al-Qur'an. Tujuan Maulid Nabi hasil ibu bapak. Alhamdulillah. Ngan awas ulah pakai dalil lah aing maca Quran bae di imah ge nya cukup puluh dan teu kudu ramean. Ulah kitu. Sorangan mah keur sorangan, ai ramean mah urang berjamaah. Wa dzikril qasaidin nabawiyati katilu, muludan teh bisa hasil ibu bapak dengan cara membaca kasidah nabawiyah. Berjanji syarful anam. Itu di antara tadi alhamdulillah mahalul qiyam tos sasarengan kurang mangga kiai ngagenol barakat doang nama di Komar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah bisa hasil dengan cara membaca kasidah nabawi. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Asyraqal badru fakhtafat minhul
مثل حسنك ما رأينا قط يا Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat alaika. Alhamdulillah dengan barokah salawat jul bejol be kopi hidung. Alah tur nuhun ka panitia komo lamun jeung Ji Samsuna mah. Lanjut. Maulid Nabi kahiji bisa hasil ku jalan merek katuangan, kadua bisa hasil ku jalan maca Al-Quran, katilu bisa hasil ku maca kasidah nabawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apakah ia muludan sebatas kieu bae ibu bapak? Henteu. Yuk dengan mimbar maulid Nabi robah akhlak urang, robah etika urang anu tadina salatna belang. Dengan berkah maulid Nabi mudah-mudahan salatna henteu belang. Anu tadina ibu-ibu sok popolotot poporongos ka salaki, mudah-mudahan dengan berkah maulid Nabi sing robah akhlakna ka salaki, sing bagus akhlakna ka salaki. Amin. Anu tadina rumah tangga pasea bae pasea, mudah-mudahan dengan berkah maulid Nabi rengsek tina paseana. Amin ya rabbal alamin. Ulah mah urang muludan unggal tahun tapi nyata akhlak henteu robah-robah. Akhlak lain ngabagusan justru kalah ngagorengan. Cenah urang aku cinta ka Nabi, cenah urang aku sebagai umat Nabi. Nabi diutus ku Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus teh pikeun nyampurnakeun akhlak, pikeun ngabener akhlak manusia, akhlak ka Allahna, akhlak ka Rasulna, akhlak ka tatangga jeung kabarayana kedah dibenahi, kedah diperbaiki sesuai jeung ajaran anu dianjurkeun ku Nabi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf ibu di zaman ayeuna ngaku cinta ka Nabi, ngaku sebagai umat Nabi, tetapi dalam rangka memperingati maulid Nabi mereka mencaci maki duriah Nabi, mereka menjelek-jelekan para habaib, bahwa nasab para habaib putus anu aya di negara urang cenah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Sung hade ibu bapak, ia merupakan fatwa sesat. Mereka mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mengaku sebagai akidah ahlu sunnah wal jamaah, tetapi nyatanya yang mereka fatwakan bukan fatwa ahlu sunnah wal jamaah, melainkan cangkokan benang kopi paste tina kitab orang-orang Wahabi. Ya Allah ya Rabbi, ketika orang cinta ka Nabi ulah sampai menyakiti duriah Nabi. Ketika orang mengaku umat Nabi anu hayang menang syafaat Nabi, ulah sampai orang ngahinakeun ka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kaul ulama anu ka masyhur ku Imam Qadi'iyah, anu mana ieu kaul tercatat dalam kitab Asy-Syifa dan juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Majmu'. Apa yang beliau sampaikan oleh Imam Qadi'iyah? Wa min tauqirihi sallallahu alaihi wasallam wa birrihi birru ahlihi wa dzurriyyatihi. Di antara cara ngagungkeun ka Nabi, di antara cara ngamuliakeun Nabi, di antara cara berbuat ka Nabi, birru ahlihi, yaitu dengan cara berbuat kebaikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Lalu apa yang dimaksud keluarga Nabi? Naon hartina keluarga Nabi? Menurut kaul rajih, hum Banu Hasim wa Banu Muthalib. Keluarga Nabi menurut kaul yang rajih itu adalah seluruh Bani Hasim dan juga Bani Muthalib, itulah keluarga Nabi. Manakala kita mengaku sebagai umat Nabi, mengaku cinta kepada Nabi, maka Bani Hasim dan Bani Muthalib wajib kita muliakan, wajib kita cintai. Dan selanjutnya wa dzurriyyatihi, ketika kita ngaku cinta ka Nabi, hayang menang syafaat Nabi, ngagung ke Nabi, berbuat baik ka Nabi, hayang menang syafaat Nabi, hayang menang syafaat Rasul, kedah berbuat baik, berbuat hade ka duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi ka keturunanana. Lalu pertanyaan cik ibu-ibu, ai turunan Nabi nu mana? Bener, turunan Nabi nu mana? Saha tea ngarana? Pami urang ningali kana kitab Uqudul Jan. Kitab Uqudul Jan teh bu tipis kitabna. Doangna mah 15.000 geh nyata kabeuli eta kitab Uqudul Jan, mahal keneh nyata rokok sampurna mil. Sampurna mil sabar duit? 27.000, anu 30.000. Kitab mah 15.000. Dina Sohipah 5. Syaur Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, fal istilahu ba'dil biladi anna dzurriyyatan nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu habiban wa in kanat unsa yuqalu hababatan. Menurut istilah sebagian negara, manakala turunan Nabi ti lalaki, kayaning turunan Nabi nak lalaki, yuqalu habiban, eta sok disebutna, sok dipanggilna, sok digerona Habib. Manakala eta turunan Nabi teh awewe, maka sok disebutna teh hubabah. Mayoritas istilah para ulama, mayoritas yaitu istilah negara kebanyakan, manakala turunan Nabi eta lalaki sok disebutkeun syarif, awewe yaitu syarifah. Etalah duriyah Nabi, etalah turunan Nabi. Hubbu ali Muhammadin wajibun, cinta terhadap keluarga Nabi, cinta terhadap turunan Nabi wajib, sebagaimana yang Imam Syafi'i katakan. Urang ulah jadi jalma goblok, ulah jadi jalma tolol. Kumaha jalma goblok jeung tolol? Ikut-ikutan ka ustad anu kurang ajar, anu membenci terhadap duriyah Nabi. Urang manggeus dulu tuturkeun tah Syekh Nawawi, tuturkeun kiai-kiai urang. Dan ketika ayah Habib ke kampung urang hormati, cintai, karena semata-mata urang cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat tentang syarifah, yang mana riwayat ini termaktub dalam kitab Hasyiah Ibnu Hamdun, Syarah Makudi, Syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Mana Mang Santri? Mang Santri mana? Ngacung. Ayo orang bebarengan Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah Romaliki Musallian ala wa alihil mustaq. Ngopenan HP bae yo di kobongna. Alhamdulillah ayah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sing lajeng masantren amin. Mudah-mudahan sing kayaknya ilmu nu mangpatur barokah amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat. Dalam Hasyiah Ibnu Hamdun dijelaskan riwayat ieu, yaitu ayah hiji Habib, ayah hiji Syarif gaduh pamajikan, boga pamajikan, boga anak.
kemudian ieu si Habib teh maot, maka ieu Syarifah ataupun Hubabah ngajadi janda. Bener teu boga salaki. Ieu Syarifah cicingna di suatu tempat anu ngaran yaitu Kampung Balkha. Di mana Balkha? Yaitu di Eropa. Gancang carita ieu Syarifah teh hijrah ka mana? Ka Samarkandi. Di mana Samarkand? Di Uzbekistan. Begitu datang ke Samarkandi, ieu janda Syarifah teh kalaparan jeung anak-anakna. Kemudian ieu anakna ditunda diingkeun di masjid. Ieu Syarifah teh neangan katuangan, neangan kadaharan pikeun ngaganjel beuteung anakna nu keur kalaparan. Nempok ningali hiji gegedug jalma Islam. Diteangkeunlah eta gegedug teh. Nyarita ka eta gegedug Islam, ka gegeden Islam bahwa abdi teh Syarifah gaduh putra keur kalaparan. Nyuhunkeun ala kadar katuangan. Kumaha cik eta gegedug Islam, gegeden Islam? Aqimil bayyinah. Mana saksina bahwa anjeun adalah sebagai Syarifah turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdi mah pendatang. Abdi mah nyata urang Balkha ka dieu teh hijrah. Teu aya nu apaleun bahwa abdi teh Syarifah. Eueuh nu nyahon bahwa abdi teh turunan Nabi. Kebetulan di dinya aya jalma kafir Majusi. Kafir Majusi teh adalah kafir anu sok nyembah kana seuneu. Kafir Majusi kadenge ku kafir Majusi diampihan diajak ke eta kapnyan eta si janda teh ka imah kafir Majusi. Dimuliakeun, dibere katuangan, disenangkan ku jalma kafir Majusi. Alhamdulillah. Gancang carita terjadilah nyata malam. Begitu datang malam maka hilanglah waktu siang. Benar. Hees sadua anak atuh si Majusi hees ngimpi gegeden Islam ge hees ngimpi. Kumaha ngimpina? Dina impiana seolah-olah kiamat geus terjadi. Kemudian dina impian tersebut kiamat geus terjadi, ningali Kanjeng Nabi Muhammad, ningali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Nabi aya hiji gedung anu dijieun didamel tina inten Jabarjat. Cik gegedug Islam teh nanya ka Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, eta gedung anu sakitu indah, anu sakitu poharana pikeun saha wahai Rasul? Dijawab ku Rasul, pikeun rajulun muslim, lalaki anu beragama Islam. Cik gegedug Islam teh, ya Rasulullah, ana rajulun muslimun. Kaul adalah seorang lelaki anu beragama Islam. Dijawab ku Rasul, aqimil bayyinah. Aqimil bayyinah. Mana saksina bahwa anjeun seorang lelaki anu beragama Islam? Bingung manehna. Bingung. Dalam keadaan bingung dilanjutkeun cik Rasul. Tadi berang incu aing turunan aing kalaparan menta kadaharan kasia ngabejakeun bahwa duriah Nabi. Kumaha anjeun ngajawabna aqimil bayyinah? Bingung dina impian jeung reuas akhirna eta si gegedug Islam teh hudang tina impianna. Begitu hudang tina impian, buru-buru eta Syarifah diteangan ditanyakeun ka mana-mana, akhirna aya nu ngabejakeun. Ternyata eta ayana Syarifah teh di imah kafir Majusi. Begitu datang ke kafir Majusi langsung, hai Majusi, kadiekeun Syarifah, kaluarkeun Syarifah jeung anak-anakna.
dibayar kuaing dengan 1000 dinar, dibayar ojol jeung duit 1 dinar. Kumaha cik eta majusi, kaula moal ngajual gedung anu aya di surga kana dengan harga 1000 dinar. Ari kitu keur peuting aing ngimpi ningali Rasulullah, deketan Rasul aya gedung, ditanya eta gedung pikeun saha, dijawab ku Rasul pikeun lalaki anu beragama Islam. Kabrong-broy kabita kana ningali Nabi Muhammad, kabrong-broy kabita kana ningali gedung anu sangat indah yang luar biasa. Begitu hudang ieu si kafir majusi pada waktu harita keneh, peuting harita keneh, henteu isuk-isukna deui peuting keneh beserta keluargana masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, kafir, jalma kafir ngamuliakeun syarifah sampai akhir kemudian jalma kafir husnul khotimah. Maka penting pikeun urang sebagai umat Islam yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, jangan sekali-kali kita mencaci maki duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita mencaci maki para habaib, karena mereka mempunyai darah mulia, mempunyai daging yang mulia, yaitu darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muliakan mereka karena semata-mata kita cinta kepada Nabi. Manakala kita cinta kepada Nabi, man ahabbani kana ma'ya fil jannah, sajalma anu cinta ka kaula cik Nabi bakal ngahiji bersama kaula di surga. Alhamdulillah. Bahkan dalam kesempatan lain Rasul menyampaikan, man mata hubbu ali Muhammadin mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta terhadap keluarga Nabi, cinta terhadap zuriyah Nabi, bakal dimautan ku Allah dalam maut syahid. Alhamdulillah. Maka dina kesempatan ieu abdi ngingetan kana diri abdi, umumna kasadana para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk kita cintai para ulama, yuk kita cintai para habaib, komo-komo para ulama, para kiai-kiai kampung urang anu sok magahan urang sami minggu. Insyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Capek mopo. Lanjut. Masih siap? Masih semangat? Betul. Yuk kurang baca sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bu ulah waka balik maca sholawat kela. Hayang menang syafaat ndati Rasul. Ulah waka balik. Tacan doa ulah waka balik. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ilahi salimil ummah minal afat. Ilahi salimil ummah minal afat. Wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين نسألك يا الله بجاه عبدك ونبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آمين وبشفاعته صلى الله عليه وسلم وببركة مولده صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأن تجعلنا وأهلنا وأولادنا من عبادك الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات والحافظين والحافظات اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب alamin. Terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadan ya Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.